Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya kuari ya. Jadi urang teu kaluar tina hikmah. Jelema dijibere sugih ku Gusti Allah pasti aya hikmahan. Apa dek dicilakakeun, apakah henteu? Kitu dibahagiakeun hikmahna. Aya jelema disusahkeun ku Gusti Allah alam hikmah ngaranna. Ieu jelema disusahkeun di modalan sabaraha duit bae ge. Ieu teh jelema teh ambruk bae. Aya hikmahan. Apa dek dicilakakeun, apa dek dibahagiakeun? Jelema teh dibere pamajikanna geulis ku Gusti Allah. Ieu ge hikmahna naon dieu? Apakah dek ditentremkeun? Apakah manehna dek nurut ka pamajikan? Aya nu pamajikanna nurut jasa, nya geulis, nya pinter, nya nurut, tentrem berarti. Ngajakan ngaji bae ka ngaji, ka salat, ka tahajud, ka kitu dibere duit lah, kula mah teu kudu dibere duit. Leutik mah gede bae, Pak. Tentrem jada. Tah aya jelema dibere kawin jeung pamajikan anu anyar geulis geunaheun beuh luar biasa, tetapi kadeleuna ngaji rada kurang, salat rada kurang, sedekah kitu keneh jeung dulur henteu rarepok kitu keneh, aya hak-hak akan anu teu dilaksanakeun, berarti ieu kan hilakakeun pamajikan teh teu karasa alam hikmah ieu. Keur boga pamajikan nu itu mah jang ngeunaheun jasa di bawana, ketika deuk sedekah tah ka, ketika henteu sedekah di kitu tegor ka can sedekah, ketika teu tahajud ka hudang tahajud ka ngeunaheun jeung nu itu mah padahal teu pati geulis, barang kuari kawin jeung nu geulis, ketika deuk sedekah lah ka ulah ka sedekah heulanan urang usaha bae heulanan ka. Ye ya hak-hak batur lah, hak batur ge loban teu kitu kan di akhirat mah kumangke bae ka. Tuh kan kos gitu tah. Dan lain-lain sebagainya si itu nah itu dulur urang itu kan itu keur hajatan lah tuh ka hajat mah hajat bae ka si itu juga lah ka heuh namanya nama rendenyana bae nyilakakeun teh pamajikan nyilakakeun teh teu karasa alam hikmah teh alam hikmah ieu teh urang teh keur aya di jero alam hikmah dibere sugih apakah cilaka apakah bakal bahaya apakah bakal bahagia dibere susah kitu keneh dibere urang pamajikan hiji dua aya hikmahna tilu aya hikmahna dan lain sebagainya di jero gerak-gerak urang teh moal kaluar ti hikmah urang dibere ilmu aya hikmah ieu ilmu bakal nyilakakeun apakah bakal ngabahagiakeun termasuk ilmu agama geus puguh tah mah ilmu politik nu aya di urang mah jalain ilmu agama ieu ilmu ekonomi nu aya di urang lain agama ieu tah mah kos kitu mah ya politik agama mah Al-Qur'an atau ekonomi agama mah apaan Al-Qur'an. Nah kuari mah geus teu bake make demokrasi sabodo. Nah kuari mah ilmu agama sorangan jadi hijab. Al ilmu hijabun fil yaqdah. Kiai loba nu kahijab ku ilmuna. Ngajual ayat, ngajual bendera, ngajual mulia, ngajual agung. Demi untuk meraih dunia cilaka tah. Ilmu teh nyilakakeun. Nu bodoh mah leuwih cilaka. Nu pinter we cilaka tuh komo nu bodoh. Wal jahlu hijabun fil ghaflah. Masyaallah karim. Kurang napakuran titipan ti Gusti Allah ilmu bakal ditanya engke geus sampai di mana ieu disampaikeun jeung kumaha cara nyampekeunana jeung naon maksud nyampekeunana. Mun urang teu napakuran eta bahaya. Ieu alam hikmah ngaranna teh. Alam hikmah disebut alam hikmah, alam nasud, alamul kiir. Naik beta kadinya tah set masuk urang ka alam malakut. Alam malaikat. Anu urang bisa dempo di dinya. Karena keindahan ciptaan Gusti Allah, hanya nyana jeung Allah nu uninga. Iyalah lamun dipimpin ku seorang pemimpin nu geus aya di alam eta. Cara di zaman Kangjeng dipimpin langsung ku Kangjeng, zaman sahabat dipimpin ku para sahabat, zaman tabiin dipimpin ku tabiin, nu setan geus embungeun jeung henteu daekeun, teu bisaeun nya ngagoda ka para sahabat, ka para tabiin. Atpa tabiin ge geus teu bisa digoda ku setan. Barang datang ke alam urang kuari, saha nu bakal jadi pamimpinan nu ulah bulak belok. Hiji be agama saha. Kamari mah kadangnya ngomongkeun agama, barang tadi mah isuk-isuk pan lain deui sih.
jadi apaan sanu diomongkeun anak ieu tuh minggu kamari maka dengena waduh teger teh ya masyaallah halal minggu kedua halal dak minggu katilu ya lalah bulan kamari mah haram nak kencang haram barang bulan kedua haram dak katilu ya bisa halal bisa haram sih udah jadi kos gitu masya Allah tetegep teh kredit 2 harga haram teh kos gitu teh masa aya akdaen teu beunang lamun kitu cash 100.000 lamun kredit 200.000 haram kata kos gitu teh ribawi barang kabelah dina ki eta sih duka bari surah kenapa ya haram sih kabelah dina ya bisa halal bisa haram sebenarnya orang buka showroom kiai itu beres ya kiai kos atau boga bae Gusti Allah ya jadi kos karari lalakon tetegep ya gitu teh Allah lah nuleuy dipake kasih in kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh iman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap instruksi Gusti Allah sekaligus. Qatiluhum yu'adzibuhumullah. Perangan ku anjeun kufar-kufar anu geus memberikan penganiayaan terhadap mukminin. Anu nya musyawarah dek bunuh Muhammad, kemudian Kangjeng Nabi diusir di Mekah. Nyana ngayakeun perjanjian jeung kaum Qabilah Khuza'ah ditubuh udar ku manehanana. Nyana lah nu ngamimitian perang-perangan cek Gusti Allah. Yu'adzibhum bakal disiksa geura ku Gusti Allah. Di aidikum melalui tangan-tangan aranjeun perang. Melalui tangan anjeun bakal tersiksa nya. Diboyong dalekeun wa yukhzib bakal dihidakeun ku Gusti Allah wa yansukum bakal ditulung ku Gusti Allah ngelehkeun para kufar-kufar bahkan bakal ngajadikeun kawarasan ka dada-dada ka hate-hate kaum mukmin urang kan ku ari sebagai mukminin nempokeun jeung ngadengekeun kejadian-kejadian peperangan di luar negeri Palestina, Yaman sekitar duker perang ketika aya nu gagah jeung aya kemenangan asana cager kan hate urang masyaallah urang ngadenge Saddam Hussein gagah bae ge wah dunia udang kabeh ya sabaraha ribu manusia nu digaranan Saddam Hussein bari jeung kuari ge can bisa lempang tapi kan gagah baik ngeunaheun perasaan orang ngadenge bahasa-bahasa Saddam Hussein ngadenge gerakan-gerakan Saddam Hussein ngadenge perlawanan Saddam Hussein perasaan cager hati orang teh kabeh ngadoakeun adapun urusan kekalahan dan wafat geus aya di Lauhil Mahfuz tetapi terangkat perasaan hati orang teh ieu yashfi sudur qaumil mukminin. Ketika orang ngadenge pemimpin, haju nyana berhadapan, haju milu ka ditu perasaan ciut. Perasaan ciut komo kiai, ulama, haju milu ka ditu. Ya Allah, ya Rabbi perasaan aing leutik amat sih hirup teh. Kos teu boga wawanen bae ayat diteuneun di mana tah ayat. Teu mah politik bae teh ayat diteuneun di mana? Ciut perasaan. Tah ketika ku Allah dititah merangan kufar. Perangan. Hiji bakal disiksa ku Gusti Allah melalui leungeun anjeun. 2 bakal dihinakeun ku Gusti Allah, diboyong, dibunuh. 3 bakal ditolong ku Gusti Allah ngelehkeun maranana obat. Wa yasfi sudur qaumil mukminin bakal cager hati-hati mukminin. 5 wa yudhib wa qulubihim bakal ngalegitkeun kana kaheurasan, kekuatan hati maranehanana. Lawan. Ya Allah. Dititah ngalawan kufar. Mantap kuari kudu belajar deui kuari besi-besi kuari diperbaharui deui. Cimande ulangan kakerepekan doang.
ayo bener deh ku ari Cikaret Cikalong abeh babari ngalongna ngampihna ka ditu tah kudu urang ya Allah hizib baca Braja Musti cekal ku urang tangkal cau bila perlu cauna hakan ku urang iya dalam bentuk itu tegagah itu kudu gagah di zaman kolot-kolot urang kamari lamun urang carita Masya Allah tembak buka dadana lagi tembak lagi kan nyana eplek sorangan sieun tuh diseret ki Ahmad diserang datang ka pos ka dieu kena batu beuh atuh diseret make kuda atuh begitu datang ke pos udangnya dibuka dadana ini saya Ahmad depan Belanda lumpat kucar kacir Masya Allah kari tak eta tah kos sekarang itu gagah Belanda boga sejarah di Indonesia kujana kuari disekep di sejarah di Belanda keistimewaan bangsa-bangsa Indonesia lain lalaga mantak loba nu arasup Islam orang Belanda di urang loba nu milu di urang neuleuh keistimewaan Indonesia. Nah, ieu keur carita padahal mah geus wayah hudang nama boh Jakarta emang kumaha kitu kuari. Ulah coba-coba orang Jakarta toel gerage. Yehe. Ujian ngapung. Teu turun deui. Unggal daerah ngabogaanon gitu karena gerak bela diri unggal daerah. Urang Jakarta terkenal dengan pesina. Bogor terkenal dengan cimandekna. Hey, minyakna doangnya dioleskeun, tutung minyakna doang. Can ku urang permainanana itu Cimandek. Cimandek baheula. Cimandek kuali bade oles-oles, budug bae pugu. Atuh bari penipuan Cimandek Ambalaya. Masya Allah. Urang lamun ka Kulon, wah permainanana geus aya Paku Banten segala. Lain lalaga loba permainan Tangerang mah teu dibejakeun ka mamana tapi jarago orang Tangerang. Permainan naon nya mah besi Jakarta itu anu Tangerang kahebatan Tangerang mah tapi lamun gelut pang menang. Heran gua orang Tangerang eta. Aneh jasa eta. Ji, atuh eta Karawang terkenal lah kurang Tangerang. Urang Tangerang Karawang mah lenyap. Karawang tanpa Tangerang, tidak ada Subang tanpa Tangerang. Duit dibawaan ka ditu di Tangerang Ambalaya. Tangerang eta nu ngaramekeun dua negara ta eta tah. Deuh ku nagara mamana mah tilok rawe. Karawang dicekel ku Bandung mal rame, pedit. Cekel ku Tasik, Komo, berepet dur-durpet. Cekel ku Garut kitu kene, cekel ku Tangerang. Hujan duit. Ka imah-imah dijual. Tolol jasa goblok bang Tangerang. Teu bae perhitungan bolon. Diliran teu boga naon bae mawa seuseuheun kana kolot. Ya teh orang Tangerang. Saha cenah kieu loba omong. Masya Allah. Pangbung-bunginana sinden dibawa ke Garut, ke Tasik, ke Bandung bungin nolak nya. Tapi dibawa ke Tangerang trekan. Mandina ge geus teu kudu di Karawang engke bae di Tangerang. Aya eta negara nu kos kitu ya Allah. Satipe jasa Tabah jeung Bekasi 3. Karawang, Subang, Bekasi, Tangerang. Sapikiran teh jelema teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu cerita peperangan. Perang teh seperti itu, siapkeun mental perang. Ulah jadi hadam kafir urang. Kudu jadi hadam Allah. Ingat ka dongeng-dongeng Nabi Sulaiman. Hiji nabi anu diangkat ku Gusti Allah, nabi aya dinyana, rasul aya dinyana. Kakayaan aya dinyana, bisa ngomong jeung berbagai makhluk-makhluk Allah. Dia nama bisa ngomong jeung jin, bisa ngomong jeung setan, bisa ngomong jeung iblis, bisa ngomong jeung hewan-hewan,
ngaran mau gajah lauk bobeh ngana ka angin-angin bisa ngobrol jeung tangkal kayu jeung batu. Masya Allah, maha kaya Allah, maha besar Allah, maha gagah Allah nyiptakeun hambana nu ngaran Kanjeng Nabi Sulaiman seperti eta. Jang dalil jaga di akhirat besi aya nu sugih teu dayakeun ibadah ka Gusti Allah angsongkeun Kanjeng Nabi Sulaiman. Tah urang kumaha aing nyiptakeun kasugihan di nabi aing nya rabi nya rasul tetapi nyana terus bae hatena ka aing dia ayo dia deh gakarak boga apaan sakempes bae geus sia geus teu daek sujud sia datangkeun Kanjeng Nabi Sulaiman lawanan tuh ya Allah ya Rabbi jelema gering bae teu daekeun ibadah ka Gusti Allah yo lawan yo ayo Masya Allah kali kumaha maneh keur di dunia beuh kula mah bilat kula jadi terus hate kula mah ka Gusti bae Aisyah kula mah cenah kakara ke sales mah doang teu salat zabania saren ayo ayo Kanjeng Nabi anu kasep teu daekeun ibadah malah jadi artis kasep teh ya datangkeun sup merene sup lawan sup Masya Allah iya mas kasep kira-kira jelema datang ka ngeuretan ramo teu karasa ku neuleuh kasepna pohara jasa nah tapi kan hate sia kumaha ka Gusti bae Aisyah ya Allah kakarak boga kasep kos kitu bage dijualan Gusti pake jadi artis nah seren tah jang kos kitu engke di akhirat jang dalil-dalil Gusti dek ka mana hayu dek ka mana Kanjeng Nabi Sulaiman tadi instruksikeun ku Gusti Allah pitah merangan kufar-kufar merangan teh maksudna mah lain dengan niaya jeung ngarusak kana kaayaan ragadna tetapi ne kita ngaluhurkeun agama Allah maca dua kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah beli kuda Sulaiman cek Gusti Allah wang bagus dibelian ku Kanjeng Nabi Sulaiman boga kuda 20.000 kuda eueuh tanding 20.000 kuda bagus da pohara gagahna sanderna dan lain semua moal aya tanding di dunia mun aya keneh kuda nu bagus beuleuh ulah aya kafir-kafir boga nu bagus ya Allah ya Rabb eta hebatna Kanjeng Nabi Sulaiman kadengekeun raja mana boga kuda beuli sabaraha duit bae kadengekeun raja mana kadengekeun jawara mana kadengekeun pemimpin mana atau masyarakat mana negara mana nu aya kuda nu hebat beuleuh sabaraha duit bae beuli didatang ka eueuh kuda nu bagus iwalti kuda Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis ngobrolnya dari Kanjeng kuda kuda made diciptakeun ku Gusti Allah nyaon teh jang naon kumaha tuan teh jang perang sia siap tanya deh, sia kuda, jangan naon sia. Kumaha tuan bae kula mau tuan raja bae. Sia dipake perang ku aing kula mah sia lempas. Siap kula mah. Asal dititah ku tuan raja perang kula mah siap. Wah beh kuda tadi omongan ku tuan raja bari diusap-usap ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Ti isuk datang ke asar, salat kan asar Kanjeng Nabi Sulaiman. Barang asar nu biasa berjamaah teh poho datang ka jam 5 teu berjamaah. Kanjeng Nabi Sulaiman gara-gara kuda aya terbersit resep ka kuda neuleuh dedeg pagadeg gagahna hebatna bagusna sehingga aya tah saeutik poho ka Gusti Allah resep ka kuda ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Sulaiman lantaran kula ieu dititah ngumpulkeun kuda jang perang pandemi Gusti tapi kuari kunaon kuali resep kana kuda maka hampura Gusti iya besi dikutuk-kutuan iya kuda kukula dek dipencitan dek dipakai nyubuhan jelema bae mah dijadikan perang kukula bismillahirrahmanirrahim kahadam-hadamna pencitan kabeh gituan engke kumaha mun perang ulah ngomong iya aing gara-gara kuda poho ka Gusti Allah pencet kabeh careurik engke perang kumaha ieu perang sakena ieu pancen kudu menang sakena ieu kuda geus disiapkeun dipencitan ulah loba omong pencitan kumaha aing bae sia dia mah gitu ge
pencipta kabeh pasar suguhkeun cicing kabeh prajurit bing kuda 20.000 dipencit kabeh nyebar agus kadenge ku kufar-kufar bahwa Kangjeng Nabi Sulaiman kuda ada di pencitan berarti geus teu boga kendaraan jang perang hudang kafir-kafir lawan Sulaiman berikut tentara-tentara prajurit-prajurit sikat habis lantaran jana geus teu boga kendaraan hebat kuta tadina di balian kuari geus di pencitan nah berarti geus nyiap kekalahan siap oh raja-raja kafir siap teu kalawan Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Sulaiman ngadoa ya Allah ya Rabb abdi titah perang ku Gusti haju titah melian kuda geus sanggeus kula aya resep ka kuda jadi poho ka Gusti ieu kan salah ku aya sakitu ku kula dipencitan terserah Gusti abdi kudu perang jeung kudu menang kudu eleh-eleh sabada Gusti ye cak Gusti aduh nyanggakeun sadaya-daya abdi diciptakeun ku Gusti kita perang nage ku Gusti haju nu ngamenangkeun jeung nu ngelehkeun ge Gusti kuari kuda-kuda anu ngobohokeun ka Gusti kukula disikat habis lantaran aya terbersit resep kana kuda bakal jadi bahaya engke perang mah perang bae tapi cinta dunia kan cilaka ku abdi kuari mah abdi ninggalkeun kana kuda becitan kuda demi keagungan Gusti lain demi kana naon lain demi kuda demi keagungan Gusti ku abdi dipencitan teh demi Gusti nyagakeun deui ka Gusti cek Gusti Allah lawan kafir berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman cak tentarana urang make naon ulah ngomongna naon lempang tentara gide gawe aya kumaha ieu urang lalakon perang lempang pan itu mah make kendaraan tuan ulah loba omong aya di aturan Allah hayo asal orang paraeh kajian hukuman Kangjeng Nabi Sulaiman tengah jalan perang ngadoa ya Allah ya Rabb tentara abdi anu jumlahna puluhan ribu deuk ngalawan tentara kufar lamun eleh berarti agama lenyap menang luhur agama nyagakeun ka Gusti Sulaiman lantaran maneh geus ngaliapkeun kuda 20 kuda demi aing lain demi nafsu maneh demi keagungan aing lain demi keagungan maneh demi kekuatan aing lain demi kekuatan maneh diganti ku aing cek Gusti Allah kuda eueuh nanaonan wari pake kendaraan aing angin usia sambat angin tentara sia kedan naik angin kabeh Masya Allah Kangjeng Nabi Sulaiman seserian sorangan bae cek tentara kudaon tuan seserian tenang iya ya tuh luar biasa langsung ku Kangjeng Nabi Sulaiman disambat angin sanggeus disambat diomong angin bawa tentara wabeh gunakeun ka bawah kabeh jeung perang kabeh berangkat naik angin tungtungna mah kos lalagaan perang aya hiji tentara ngaranna Haji Pendi ragakeun raga ka subur pare modal keistimewaan Kangjeng Nabi Sulaiman emang kumaha gitu begitu datang ke medan laga kaget atuh kabeh di luhur atuh nguing-nguingan aju angin lagi bisa diajak ngomong ku Kangjeng Nabi Sulaiman mun aya panah giwarkeun mun aya pedang giwarkeun atuh teu daekeun kena atuh teu daekeun atuh asal aya keseut asal aya kena atuh tentara kararieu bae ye ieu teh kudu perang urang Masya Allah Maha kawasa Allah mantak cek Kangjeng Nabi ketika orang ninggalkan dunia demi Allah bakal diganti kudu leuwih bagus asal karena Allah ninggalkeunana urang sedekah karena Allah diganti kudu leuwih bagus urang boga pamajikan teh nurut ka urang teh ganti ku urang bakal diganti kudu leuwih bagus wah tentu sama insyaallah daripada gaya bed nenaonan
diajak ibadah nahara rese jasa dek sodako engke neangan jaloba keneh asal kena Allah ulah kena gelisna ulah kena kayana ulah kena pinterna karena Allah aing mah ngaganti sia ge lah picen bae ngah aing mah karena Allah dibereng ke bakal ulih bagus pasti jasa eta ya Kaki Nabi Sulaiman mah boga kendaraan angin ngan khusus yang Kangjeng Nabi Sulaiman setelah perang dibere permadani jeung cincin jeung itek di Allah itek di sorga cincin di sorga permadani nage di sorga jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah lamun dek ka mana naik permadani angin set berangkat ka mana ka hayang ya Allah ya Rabb eta teh jang kacamata urang ketika urang ninggalkeun materi dunia tapi lillahi ta'ala diganti pasti jasa Kangjeng Nabi Sulaiman penuh keyakinan 20.000 kuda sander hebat tapi demi keagungan Allah kekuatan Allah lantaran terbesit resep licen nyanggakeun ka Gusti Allah dibere angin anu leuwih dahsyat tibatan kuda qatiluhum perangan kamu ulah sieun kege ayat pitulung Allah subhanahu wa ta'ala pasti jasa asal bener-bener urang lillahi kalimatillah wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Ketika kufar-kufar anu di perangan teh manehanana berbalik jadi asup Islam tobat ka Gusti Allah cara Abu Sufyan Allah narima kana tobatna kaman kafir yasha unuku Gusti Allah dikersakeun berrujuk ilal Islam model Abi Sufyan sahabat kufar-kufar anu haju asup Islam ku Gusti Allah ditarima wallahu Gusti Allah mauninga nu samar ka Gusti Allah hakimun tur bijaksana naon bae aya hikmahna nu kaluar tina hikmah nyiptakeun alam Indonesia teh ieu Gusti Allah alimun hakimun maha uninga nu samar ka Gusti Allah tur mengandung hikmah di presidenan dimimiti ku Bung Harto kemudian ku Bung Karno kemudian Pak Harto datang ke ayeuna Allah maha uninga nu samar ka Gusti Allah tur aya hikmah-hikmahna kebijaksanaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kuari keur kaayaan modal koski urang mah ngan sakadar carita doang padahal mah Allah maha uninga tur terkandung hikmah-hikmah nu urang teu nyaho hanya para aulia Allah lah anu selalu membaca kitab-kitab pagawean Allah siji afali dibaca per hari per detik per menitna ieu pagawean padamelan Gusti Allah lantaran nu kaluar ti padamelan Allah al af'alu kulluha minallah wa yara nala waliullah kullu syai'in fa'li seluruh perkara adalah pagawean aing cek Gusti Allah nu kaluar ti pagawean aing apakah aya nu kaluar tina kudrat iradat aing moal aya apakah aya nu kaluar tina ilmu aing moal aya jeung ieu geus tertera di Lauhil Mahfuz memeh aya Indonesia memeh aya alam mulki jeung alam malakut Allah geus kadamel heula klise nu aya di Lauhil Mahfuz kuari tinggal ngalaksanakeun bae oh iya kitab-kitab nu aya di Lauhil Mahfuz kuari kukurang dibaca maca make hate make basirah hanya para aulia Allah kekasih Allah lah anu selalu senyum-senyum melihat keberadaan negara keberadaan makhluk-makhluk Allah keberadaan segala rupa anu terjadi lantaran etalah kitab anu geus tertulis di Lauhil Mahfuz nu kuari di alam kunna jadi seperti eta cuman teu meunang dikemuka-kemukakeun sebab urang mah ayana dina syariat supaya kompetisi jelema di syariat kiai ayo kumaha ngiaina bol politik kumaha para politikus galaksanakeun politikna ahli ekonomi kumaha nya cara ngajalankeun ekonomina ahli budaya kumaha walaupun waliullah geus nyaho kitab-kitab aya di Lauhil Mahfuz sebagian manusia dibere nyaho tapi tetap nyana cuma isyarah dan isyarah sementara pakai isyarah jelema teu paham sakitu diberena ku Gusti Allah
ayalah jelema anu dibere paham ku Gusti Allah jang obor setiap negara aya oborna, setiap negara aya oborna. 1 miliar manusia dibandingkeun jeung eta hiji masih tegeran eta hiji. Mantak dijelaskeun ge Kiai Buya mama pohara tuh ustad rektor dosen ieu ke bakal akur jeung para pendeta jeung para ulama Yahudi dina pada sarua perikrutan harta banda. Yen yayasan teh sebenarnya mah kadenge nama pondok pesantren padahal di jero nama dek merekrut amwal, dek merekrut harta. Naon bedana eta kiai yayasan jeung Yahudi jeung rahib jeung pendeta dina pada sarua cinta harta. Dan dibuat di dia wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Sararieu eta cenah sakolahan eta mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah nyolonong ka narakana ge. Ih, sia mah cacak pondok pesantren penipuan teh ngaran. Ulah nyebut pondok pesantren ku situ mah. Sekolahan bae. Pondok pesantren mah anu bener-bener pendidikan agama tulen pondok pesantren. Ih, cenah ieu mah make modern, mudirun. Ai kiai kos kieu saruan teh cenah salap ya. Sawah. Lagi pada. Ya Allah, ya Rabbi sanajan pondok pesantren salafiyah ge tujuanna merekrut harta mah atuh sarua bae. Sarua, masyaallah. Alhamdulillah ya kulanjan pondok pesantren geus 20 tahun be, masyaallah hiji imah bagus 2 mobil kabel loba balayah terus kabeli sawah bahkan geus boga ruko kuari geus boga PT kuari alhamdulillah hati ge sarua bae teh kiai lamun dimaksud cara tadi la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillah dimaksud eta dimaksud masalah. Urang hayang kawin nama hayangan teu boga maksud ai kudu kawin ka anak Jokowi mah. Tapi geus aya gurat titis tulis ti azali urang teh meureunanan bakal kawin jeung anak presiden termulia anak Jokowi. Aju urang lah emang teu maksud sapira urang sakola SD ge kelas 3 bae. Tapi jadi atuh eta mah teu maksud ngaranna masalah. Teu maksud. Emangnya na boga anak parawan kan wallahu alam aing mah contoh doang teh mah. Misalna ieu kuari urang hayang nyandung Haji Pendi. Hayang nyandung aing ya. Ngan niat jangan dek nyandung bae. Niat aing mah. Ai prak aya ta bintang film nu datang. Ya Allah. Kula mah cenah dikerna Allahan we Kang Haji Pendi kula mah hayang dicandung kajeun digilir sabulan sakali ge eueuh masalah. Tak eta mah kan ngaranna teu maksud langsung dikawin. Goreng bintang film mah Ratmi. B29 pantes. Tapi bintang film. Nah, urang magahan ngaji Allah hiji nu di deuleu magahan amil magahan jurumiyah alfiah dan lain sebagainya. Kemudian loba tah jelema anu hayang sedekah dibikeun deui sedekah mah loba-loba deui tuh masalah teh mah jangan teu maksud inu bahaya ge maksud kana dunia. Baheula mah emas jeung perak anu dijadikeun acuan teh hingga per detik ieu ge sarua ngan teu dijadikeun tolak ukur untuk keuangan
tolak ukur keuangan mah adalah dolar kuari geus 15.000 sekian 15.300 kulit can wakan ngajual ke yang nungguan 16 tenang jar antepkeun we lanan ke 16 karek dijual emang boga ke ulah loba omong sia aing sesa ka Mekah kamari boga selembar aing dolar melunjak 15.300 Allah karim tapi orang mau nyaritakeun politik panjang moal kunaon sih bisa naik dan kunaon masyarakat tereaksi moal dicarita antep kajen tetapi emas jeung perak teh sepanjangna bakal jadi barang simpenan puguh di Timur Tengah mah para jas uang lagi uang emas dirham di urang ge sarua emas balok emas bebekan anu nyimpen emas teh lain saeutik lamun dibayah cikotok jelema bunuh-bunuhan aya emasan di jerona lamun di seberang jadi masalah emas teh urang hese nyaritakeunana tentang emas lantaran di Indonesia penghasil emas terbesar sadunia lamun kukula ya dibongkar Sukabumi termasuk Bayah termasuk Cikotok geus aya di satelit dunia geus aya di satelit dunia eta teh dihandapna koneng kabeh si mas seri heran aing mah pajar merepek bener asli ya mas satelit dunia ulah kaget Cikotok Baduy gaduh terus termasuk itu Citorek Baduy Cikotok terus Bayah terus sampai ke sepanjang pantai satelit dunia geus melihat di handapna hese nyaritakeunana 100 tahun dibongkar tidak akan habis emas di jero eta teh ade kumaha coba apa jajadadianan anyar apakah memang geus aya ti baheulana wallahu alam per detik ieu ayeuna ieu satelit dunia melihat geus puguh pongkor geus puguh nu kuari dibawaan ke Amerika tah mah geus hese nyaritakeunana geus hese nyaritakeunana tah mah geus nah ieu di urang pohar emas kuari masyarakat anu boga 1 hektar anu boga 1/2 hektar encan nyarahoeun lamun nya geus nyahoeun pohar aya sababaraha daerah pusatna di daerah urang di dieu lain lalaga terus ka dia terus ke Pandeglang kosong Pandeglang Serang kosong ternyata di Tangerang Masya Allah emas ribuan hei Mas Tono aduh Tangerang apa hara aduh lain ini tambah lain tapi dulu itu masih ulah kaget engke lamun aya kitu naon penelitian selanjutnya kemudian aya gerakan-gerakan lain lalaga mas satelit dunia di urang malah encan kanyawan tapi dunia telah mengetahui Amerika terutama Inggris Jerman Prancis Belanda geus nyahoeun lain lalaga emas teh poharanya. Nah, ikan baheula mah ieu jadi itu bahan simpenan. Dek digali atau henteu? Khususna emas jeung perak umumna mah harta banda. Walladzina jelema-jelema anu iman ka Gusti Allah anu nyararimpen emas jeung perak khususna umumna mah harta banda
Anuku manehanana harta tersebut teh disimpan teu pernah ditasarufkeun fisabilillah wala yunfikuna fisabilillah teu pernah bae dikaluarkeun zakat dage henteu jang syiar-syiar agama Allah masjid majelis talim pondok pesantren henteu kata wajang sarana umum model jalan-jalan raya MCK dan lain sebagainya henteu nya nama fakir miskin diabaikeun yatim piatu kitu keneh ieu mas sama sekali jang dirina be masyhum bi'adzabin alim awas di akhirat bakal disiksa anu kuat. Lanjutna ke di akhirat nate yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam emas jeung perak teh bakalna ku Gusti Allah dibuktikeun jaga di akhirat anu kuari boga simpenan-simpenan besi dibuktikeun nu kuari boga simpenan-simpenan duit bakal dibuktikeun kuari boga simpenan-simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibukti-buktikeun dikumahakeun dibelem emas dibelem perak besi logam termasuk naon bae harta dibelem di neraka jahanam sanggeusna dibelem fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ditendeunkeun harta tersebut kanu bogana katarangna kacangkengna katonggongna bahasa kitu teh maksudna mah ka awakna deh atuh awakna kang leutik sedengkeun harta sakitu lobana wa tuwassa'u juluduhum digedekeun kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya sabaraha miliar sabaraha triliun mun emas sabaraha balok perak kitu keneh mun besi kitu keneh ieu awakna digedekeun ditangkubkeun ditangkarakeun sanggeusna dibelem di neraka jahanam diangkat dibentukeun istrika fatukwa bihajibahum diistrikakeun kadinya golosor terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikana blek siksa atuh ngaranna bisi ente hayang ke digosok di akhirat simpen duit ente besi ente hayang diistrika make istrikaan ente keneh bakalna simpen emas ente simpen perak ente simpen harta ente engke dibuktikan bakal jadi gosokan digosok-gosokkeun kadinya hayu nu kuari boga harta teu peduli ka masjid kuari boga harta teu peduli ka pondok pesantren kuari boga harta teu peduli ka tetangga kuari boga harta teu peduli ka yatim piatu teu peduli padahal eta teh kapan nu Allah tapi manehanana mah teu peduli asa nu sorangan bae dikumpulkeun jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna simpenan duit-duitna simpenan berbagai logam-logamna termasuk besi dan lain sebagainya digodong di neraka jahanam dibentukeun istrikaan diistrikakeun fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ya Allah Masya Allah kan siare ya sahabat ahli sufah nu maot ahli sufah tetap orang lamun ka Madinah di pengkeren bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya berikut sahabat-sahabat nu lain barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi kadinya eta teh ashabus sufah nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna begitu cak Kangjeng Nabi coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah nu dipake doang baju nu dipake simpenan nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi coba gulungan ieu na buka begitu dibuka aya duitan sadirham cak Kangjeng Nabi haza kain
istrikaan bakal di akhirat jadi istri kanyana. Sahabat KB kaget, ya Allah ya Rabbi, hanya sadiram. Selang sababaraha minggu aya deui nu maot. Begitu maot asa busupah keneh. Sahabat paling zuhud. Buka cek Kangjeng Nabi ieu na, buka sampingna aya 2 dirham. Cek Kangjeng Nabi kayatan 2 istrika bakal ngaistrika. Ngajerit kabeh sahabat. Ya, Gusti Rasul. Lamun ieu asa busupah bae. Aya sadinar bakal jadi istirahat, 2 istrikaan, 2 dinar 2 istrikaan. Atuh komo kami meureunana. Gitulah cek Kangjeng. Ke coba terangkeun tuan nu sabener-benerna. Kieu asa busupah teh manehanana teh nembongkeun kafakiran, nembongkeun ka teu boga. Ternyata horenganan masih keneh aya nu disimpen. Jadi berarti kan teu jelas. Lamun bener teu boga kudu bener teu bogana. Lamun bener boga kudu bener bogana. Ieu padahal boga bakal jadi istri ka. Mangkaning kurang hampir 1500% kos kitu. Geus lain 100%, 1500. Sia rajana. Ya Allah. Nah, tah aya keur ngabangun masjid tidinya teh terus butuh keramikna. Duh lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah. Iya jadi istrikaan sia. Ayo sia geura paeh sia. Wow. Duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah. Geus bakal diistrika. Kumaha lamun urang boga tuan, memang urang mah boga. Tuh masalah boga mah haji urang boga ngan insyrofna. Lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama, ieu jadi istrika. Lamun memang urang usaha, kemudian loba untung deui, bangunkeun pondok pesantren, bangunkeun majelis. Ayo tah yatim piatu. Nah, fakir miskin. Ayo, sedek nyen imah. Tah, main bare. Cenah, ieu saya. Abdi mah ditinggal ku salaki. Ieu di mah. Dieun sia imah, dieun sia boga anak hiji. Sedeng keneh. Anak hiji mah. Atuh ngajepret keneh. Masya Allah, dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teh harta aya. Batuh butuh pertolongan batur. Kebeneran urangna atuh gagah aju dunia aya atuh matang naon dikawin. Pamajikanna ka keur ngabangunkeun jahe teh. Kok bisa dibangunkeun karunya? Masya Allah hese-hese teh. Kak, daripada kakak datang deui ka di jam ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeu. Siapa tinggalin cek pamajikan ai kitu onam kan nuhun ka asana bunga pulang masyaallah tararis asana hate asana kulkas ge eleh ku eta mah tiisna Gusti Allah teh cara kieu teh Kak ari eta emang dibangun kan dibangunkeun atuh karunya ke ka ditu dikawin deh atuh aya sih mangana Kak abo ngabangun baik kau ulah datang ka dikawin tuh ieu mah duit kakak ngabangun ngomong kakak kawin kakak kumaha lain kitu ke panas hate kula ka panas itu mah urusan di dinya panas saya mendek bae geus teh encan si encan masyaallah ka ulah aduh masyaallah geus teu kuat geus pararanas sia kajawan panas emang kumaha aya gedebong kukula didiukan garing ka pohara tau ngadiukan gedebong garing pohara panas-panas hate eta ih Allah ya tah teh geuraeun mah kos kitu mah anu tadi mah kan cenah malah mah geus dibangun ka geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui ka kukula dipangdangankeun ka tenang ka aya umur 18 tahun ka masyaallah di Bali ka 8 hiji tabatu
ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum hatta tud'a 'alaiha kulluha masyaallah didatangkeun ka dieu teu kabayang boro emas 100 bebekan boro emas sakintal perak sakintal hiji bae ge sagede jarum dibeulem diteundeun di leungeun urang masyaallah kari bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta komo nu ngahaja nu ngadepi deposito anu manehanana teh meuk ngeunah diteun leutikna 100 juta kabelah dieuna saem dicokotan tai-taina doang kunyana dipake ibadah gambrung tama bos da naon insyaallah kamari mah urang dongeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i teh anu narok sa Imam Syafi'i mama lamun abdi dagang kumaha ieu cara ngazakatanana cek Imam Syafi'i atuh urusan zakat mah kumaha golonganana maksudna kumaha golongan kumaha atuh lamun golongan-golongan syariat mah turubul usi 1/4/10 emang aya di luar eta ai mama ngazakatanana lamun boga dicokot jang kebutuhan mama sesana dibikeun ka batur eta zakat mama ya Allah parah teh ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ka Baghdad ka Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh begitu naik ke kuburan nu berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah eta kuburan sakit tugeh turun ka handap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong satu masalah jawa kaing tuh percaya baheran aku boleh tanya tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakara ka dieu kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabeh ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun eueuh nu nyahueun ieu tiis ti mana tiis mah kos aya asa masya Allah sebab naon tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan di jero hatena bersih dunyaan sabah katul hiber-hiber aja dunya urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya neuleuh motor aya di hate neuleuh mobil aya di hate neuleuh truk aya di hate sagala rupa aya di hate bari teu gableng tah eta gaji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene ya Allah ya Rabb Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama kebenaran aya khawaz ngaran khawaz ziarah tadi begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan haji di satu kayak gitu onam sebodo keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh
ti imah Abu Bakar Syibli teh sekitar bangsa sakilo aya mau. Oh ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar itu kan geus anu calang teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nya ngagerokeun ya Abu Bakar Syibli tolong abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo padahal naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Syibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing ieu nu titah ngendong ge nyana embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini sia nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun hah kunaon sia ilueuneun ampun da urang ini sia ini eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ki Abu Bakar ke kulit teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung sia resep dunia maung ge resep dunia sia resep dahar maung mah komo lamun geus teresep dunia teresep dahar teresep nginum cak maung wah ieu lain hakanan aing cak cenah toh lamun neuleuh Haji Pendi ieu mah ngaleuwihan ti aing cak cenah ieu mah bajingan ieu mah tuh ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Syibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus teresep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi walina ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Syibli alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunia nya neuleuh daon bae geus tersep jelema-jelema kumanehna geus eueuh nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu akbar ngeunaheun ibadah beja kaki Abu Bakar Syibli kakarak datang doang geus kanyahoan sia geus ini ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku nyada di perangan urusan dunia geus teh hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak masyaallah asar ceklak pamajikan asarwana di beureunnya atuh eta doang je cek jana ja anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen
ieu birahi ieu balik ya ka iman nurutan Sayyidina Ali jasar wa ieu jero nama eta keneh itu lo kalayanan nu di luar lamun heula nu di luar resep balik ka imah pamajikan ge surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu geus nya padu jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ya cenah oh masalah ja ieu doang ieu apakah ieu cenah jadi gangguan ya akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula hebat asup nyana bada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong sia kuai sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pemajikan ieu gara-gara namanya potong sia kuai nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing hah sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur mencit kotoknya na mencit bobogaan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu kumaha dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli ai kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah manu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwihna ti aing tah mah tah kebisi carekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah variasi dong ya Allah pan aing sieun wali mapannya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae ai cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia deuk rusak diri sia atuh salah eta mah nu aing lepaskeun teh besok lepaskeun lu nya jadi di jero WC di jero cai nya tapaku atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ti ieu mah eueuh iwal ti ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh Gusti bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tatadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak
nah ye hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu manta kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana ku ari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah ku ari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hesek hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya mau raja ewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna para aulia jadi kendaraan saya Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh maung ngahayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat lil maghdubi alaihim waladhdallin wah tengah makmum dah orang Arab makan kiai orang Arab paseh Allah beres pamit jangan ngus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat orenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah eta kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit nyana ba'da maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk kene. Musolana teh masih kene aya kulah nu dihareup. Geus berangkat. Ya, sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau. Wah. Kaget jana. Kaget. Gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil. Mama Khalil, Ki Khalil tolong mun cara urang mah. Datang ka dieu. Aya ada apa? Ini mau. Hai, Maung. Dengekeun ieu nya. Awas ya mun teu indit. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Indit sia. Indit. Orang Arab isinin. Orang Arab isampura. Cara eta kanyahoan. Kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara.
tak walima naon nu aya di jero hate teh ka deui cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah. Urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab, ilmu bae jadi hijab. Asa aing pang pikihna, pang fuqahana, asa aing pan nahwina, asa aing pang bulagona, asa aing dan asa aing. Kakarak mawa waladhdallin paseh bege. Ye aing sarajeng kitu kan waladhdallin. Wah, eleh kabeh ku aing. Jauh jeung Gusti Allah, eleh jeung waladhdallin. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم